hirup manusia tara lepas tina masalah. Teu gampang bisa ngalepas geunana. Sing saha nu hayang lepas masalah, hikmah Gusti nu jadi rumusna. Sampurasun pamiarsa, tepang deui sareng simkuring dina acara Rumasa, rumus masalah sadidinten. Kumaha cara kaluar tina masalah, hikmat Gusti kuncina. Pamiarsa di sagedengeun simkuring aya Abah Omen, Kang Budi, Kang Regil. Ye anu bade ngiringan obrolannya, Leres. anu bade ngaguar perkawis sikap jalma nu sok ngadu domba. Nah. Sikap jalma nu sok ngadu domba eta asa emut nya bisa oge disebut provokator. Nya provokator anu sok ngacokeun, anu henteu resep kaayaan tentrem ayem. Nya tah ieu teh asa kamari kajantenan di nagara urang demo. Tapi Pak, perkawis jalmi anu resep ngadu domba mah da seueur di abdi oge kitu nya. Ngadu domba asli atau Nya gitu tah nya bilih ya mah nya. Bilih pata persepsi gitu nya. Eta mah adu ketangkasan domba mah nya. Nah, seueur di abdi gitu nya kumargi kita wargi-wargi abdi ge pencinta gitu ngadu domba teh gitu. Abdi mah nyariosna teh sikap manusia anu sok ngadu domba. Nah, jika baru ngadu domba. Nya sifatnya jadi kesifat. Tah janten Istilah eta mah istilah. Tah istilah. jadi ngadu domba itu berarti ngadukeun dulur sina pesea. Mohon ulah Hasut. mohon ulah teresep kana kaayaan tentrem Nah. harmonis eta teresepkeun kumargi panginten aya kauntungan-kauntungan anu dicanak dina masalah eta. Tah janten dinten ieu urang aoskeun cobi di kidungkeun eta Naon? ayat nu ka-12 sareng dugi ka 15. Eta teh siloka sabaraha teh? Siloka pasal genep. Siloka pasal genepnya. Kela ayu lah. Siloka pasal genep. Nya Ayat ka 12 dugi ka 15. Dugi ka 15. Hayu urang dikidungkeun we lah. Jelema nu jahat jeung nu kurang ajar ka mana-mana ngan bohong. Mata nating dari laki sarahan rek majikeun. Misarahan rek majikeun. Dasalilana ngan direkana teh ngan pidorakaeun di mana-mana ngan nyebar picilakaeun kusabab kitu hamo barisa sumingkir tina musibat nepi ka
apes sakitu dauhan pangeran ke urang sadaya. Tah kitu. Ayeuna patarosanana naha urang teh terang ciri-ciri ieu jalmi teh anu sok ngadu domba atanapi kumaha urang tiasa ngarasakeun wah ieu mah tos teu bener ieu kumaha tah aya kamadagan. Mohon. Biasana sok disebat banget yang hareup ati mungkir gitu. Eta upami ningali ciri-ciri fisik nama sesah. Ningal ciri-ciri fisik nama. Fisik namanya katawis nama ya bager kasih A bager, kasih B bager, henteu cueut kanu hideung, henteu ponteng kanu koneng, kitunya katawis nama kitu dina fisik nama, dina lahiriah nama. Tapi urang cobi ditinggal tina balukarna dampakna. Nah ayeuna nu ngadu domba teh antawis kedua belah pihak teh jantena kumaha? Oh jantena kacau. Jantena teu kakendali, teu kakontrol kumaha ieu. Kitu tetangga sareng tetangga teh pasea kitu. Oh geuning aya si eta. Nah kanyahoan weh si eta teh beungeut yang hareup ati mungkir gitu. Tapi eta nu lebarna teh nya, nu lebarna gitu. Upami tos kajantenan tah kapenak. Oh ku eta gitu nya. Nah sakedah nama panginten nya kedah kataji. Oh ieu jalmi teh tos teu leres, tah terang sadayana terang. Nah ieu kumaha? Kinten-kinten naha memang sesah kapendakna atanapi memang aya katingal licikna gitu eta. Ya peryogi hikmah Gusti deui wih deui ka dinya. Kangge neuleuman ciri-cirina ya janten ari tangkal mah panan naon teh disebutna teh katingalna mah tina buahna. Mohon. Ya harendong moal buahan kadongdong, jeruk moal naon teh cucuk moal buahan jeruk gitu. Katinggal tina ieuna ari ayeuna nyarios ka A sapertos kitu tapi dina kahirupan sadidinten oge tebih ti kitu katinggal. Biasana mah katinggal namun secara fisik teu katinggal. Secara fisik mah lahiriah mah gitu. Memang ya Raja Salomo teh ngemutan ka urang teh memang sanes mung saukur dina kelompok alit atanapi dina kahirupan urang boh di rumah tangga, boh di tempat padamelannya atanapi di organisasi oge di nagara. Jalmi-jalmi anu sapertos kieu teh nu sok ngacaukeun, anu ngareksa kaayaan eta supaya pecah belah teh seueur nya. Mohon. Da ayeuna panginten upami ningal ayeuna nagara, batur sanagara, batur sa lembur, batur sa provinsi, parasea teh pan ari anu kitu mah keprok we. Nya Nu aya. Tah, tangtosna eta wangsul deui karena tadi kahiji hikmah, kadua bagian urang kedah tetep carincing, berjaga-jaga, henteu tiasa ayeuna urang teh abai atanapi kumaha kana situasi kondisi kudu peka jeli. Tah kepekaan kejelian eta teh tangtos dikengengkeun ku hikmah Gusti. Kedah tetep we carincing. Panan sing carincing, sing hudang gitu janten henteu ieu, janten berjaga-jaga gitu. Leres. Supados sagala rupi anu dicarioskeun, segala rupi anu janten keputusan pamarentah, segala rupi reaksi rakyat, urang tiasa maca tina zaman eta. Oh ieu teh sapertos kieu, tah saupamina sadayana jalmi parantos ngembutna ka dinya da moal aya kakacauan atuh. Moal aya kateleresan kitu panginten Pak. Cing Abah Omen kamandang ti Abah Omen. Nunjuk beuteung nu mikir teh. Entong lami-lami atuh. Rupina ieu teh anu dicarioskeun tina kidung tadi nya. Janten ieu teh sifat jalmi anu nya rupina henteu tiasa dianggap enteng gitu lamun aya sifat-sifat jalmi anu saperti kieu aya dina kahirupan urang gitu nya dina alam ieu. Kumargi ieu teh sifat anu ngadu dombakeun teh ieu teh memang parantos janten hiji aya simbol-simbolna gitu nya upami dina pawayangan mah nya sapertos aya dorna gitu nya tah kombayana teh. kombayana.
Terus anu sok resep ngadu-ngadukeun mah nya eta sifat iblis gitu nya. Anu sok resep ngadu naon teh? Ngadu dombakeun gitu nya sangkan urang teh jeung da ari ngaranna ngadu dombakeun mah gitu nya sanes urang jeung musuh. Kadang diadukeun teh antawis urang jeung dulur urang. Urang jeung kulawarga urang. Malahan urang jeung urang sok diadukeun gitu nya. Tah janten ieu hiji sifat anu kedah disingkiran gitu nya. Ieu teh sifat anu mawa masalah ieu keur kahirupan. Tah janten kumaha ieu urang di dieu sangkan urang teh bisa henteu janten jalma anu ngabogaan sifat kitu gitu nya. Tarupina naon ieu anu janten cukang lantaran jelema ngabogaan sikap kitu. Naon mimitina teh gitu nya. Tah eta saha eta patarasan teh? Upami ningal deui kanu ayat salajeng anu santeu acana ieu nyambung keneh. Awa namanya tina jalma pangadulan gitu nya. Jasa janten. Tukang sare tah akhirna ku sabab hirupna aya dina kamiskinan timbul rasa kajahatan. Tapi hartosna kan henteu sadaya anu Nya jalmi-jalmi sih. anu miskin masa teh janten ngagaduhan pangemut bade ngareksak dina kaayaan pecah belah kitu. Maksudnya ngadu domba. Kumargi eta mah panginten sifat panginten munculna teresep. Nah, ayeuna cara upami urang nalungtik ya. Kan urang teh kedah atos-atos nya. Urang kan teu hoyong. Kahirupan harmonis di antawis keluarga, harmonis di antawis komunitas, rencangan hirup sareng tatanggi atanapi dina organisasi padamelan atau atanapi di nagara gitunya dikacau balaukeun ku penghasut eta atanapi anu ngareksak anu tujuanna mah dek ngacaukeun kan lebar gitunya atanapi karunya kumargi upami tos kacau gitu kan aya korban aya nu dikorbankeun aya pelaku aya nu dikorbankeun gitu. Tah kinten-kinten kumaha carana eta ningal oh itu tanda-tandana ieu cara kerjana lah cara kerja si pengacau teh kumaha Ya upami anu katinggalna mah kitu nya upami ningal ciri-cirina pan di dieu ge aya gitu nya. Tah jadi ka mana-mana manehna ngan ngumbar kabohongan. Tah di jadi depan intina mah informasinya teh bohong. Ya bohong Ya. gitu. Ternyata jadi ka mana-mana teh mainna teh ngan ngagugulung kabohongan we kitu nya. Tah jadi jigana teh anti lah karena kajujuran teh tah. Haras hiji deui manehna kitu nya matana teh kitu ngan ating dari lak we kitu naon deui nya teh disarahan macikeuh batur gitu. Jadi sangkan batur teh sangkan macikeuh teh kieu sangkan batur teh henteu bener gitu. Lamun tabatur erek boga sifat bener teh dihalangan. Berarti mun batur ngiringan sikep teu bener berarti keprok atuh meureun eta pengacau mah. Nya, gitu. Tukang adu domba. Resep cara nempo batur anu jajaraha teh kitu nya. As aya batur gitu. Tah kitu. Jadi manehna mah leupas tina beneran we gitu. Anu katinggalan mah. Kang Budi tah kinten-kinten sikep anu tiasa dipintonkeun supados dina kahirupan urang atanapi kelompok urang atanapi komunitas urang atanapi dina kahirupan bermasyarakat kinten-kinten sikap urang kedah kumaha upami ningal ieu ciri-cirina ya sapertos anu tadi dicarioskeun hiji sok ngawawarkeun warta bohong. Anu kadua panginten tadi sikap naon? Nyingcileuk
Eta tah Macikeun. 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 Nya, Teu nating dari lak. Nah, matana ting dari lak. Macikeun. Nya, Macikeun teh mah habu atanapi mengacaukeun. ngacaukeun Atanapi gitu. kitu. Nya jalan salerosna rek mah macikeun. Kumaha dina sikap supados ieu entong jantan korban malahan urang jadi nulungan. mohon. Eta supados tong kajantenan. Mohon janten urang teh kedah mika asih ka anjeunna. Tapi mika asih tangtos ku carana anu sae tah mika asih teh nyaku teguran. Ku nanti pangemut ka anjeunna. Bade nampi bade henteu nampi narimakeunana mah kumaha wae tapi urang mah mintonkeun ka asih teh nyaku cara kitu. Nu kitu teh teu bener kitu nya. Ajeng kaduana teu misobat nya di dieu dina Siloka anu ka-22 ayat 24 dugi ka 25 ulah nyobat jeung jelema nu galede ambek nu kalasar tabeatna bisi ari katepaan hese miceuna deui gitu. Jadi galede ambek eta tepanan buahna buah tinu anu salah mah diemutan teras teu sadar anjeunna lepat nya malik ambek. Malik ambek nyantong misobat teh maksudna janten ngupingkeun kana naon anu dicarioskeun ku anjeunna teh ku urang teh dihaminan gitu dinyakeun oh nya oh muhun tah entong misobat sapertos kitu tapi saena nya urang upami ieu nyuhunkeun hikmah ti Gusti ngalelempengkeun ieu lain kitu kuduna mah diingetan gitu. Nah sapertos kitu panginten upami urang naon teh mayunan jalmi-jalmi sapertos kitu di lingkungan urang nyalira gitu Pak. Abah Deni tapi ari nuhutkeun abdi mah nya sae sih kitunya. Tapi eta memang lain hal anu enteng gitu nya lamun urang hayang ngarobih manusia teh gitu nya memang kadang-kadang manehna teh sok henteu narima gitu lamun ku urang di papatahan teh tapi nya ari usaha mah nya urang teh kedah gitu nya gitu nya eta mah erek ditarima erek henteu ngan anu jelas mah memang urang kedah ngadoakeun anjeunna gitu nya osok sanajan berarti misalnya ngadoakeun ngawartosan. ya ngawartosan sabab upami ku urang henteu bisa dirobah gitunya tapi ari kanggo urang mah mustahil tapi kanggo Gusti mah teu aya mustahil gitunya jeung urang ulah boga rasa ngewa gitunya da ceuk Gusti ge ka jalma jahat ge urang teh kudu nyaah ya, jadi lamun urang geus ngabogaan sifat eta urang ngadoa ka Gusti teh urang mika nyaah pios Gusti anu bakal ngarobah anjeunna gitu. Eta teh nya sok tinggal engke gitu. Bakal robah gitu. Jadi kedah hati-hati atos-atos urangna. Aduh ya, Kang tos ninggal dina Siloka 22. Ya saya oge panginten kangge lebetan urang. Anu ayat 24 25. Siloka sabaraha teh? Siloka pasal 22 ayat 24 25. Tah, mangga Abah Kidungkeun. Ayo kidungkeun sok. Ayat 22 dugikeun ka 25. 24 ayat 24 dugi ka 25. 24 25 ayo. Cobi. Ulah nyobat jeung jalma nu garede ambek nu kalasar tabeatna bisi arek katepaan hese miceuna deui hese miceuna deui gitu. Leresnya jadi Ulah tabiat nyobat ulah nyobat cenah tabiat jadi hartosna di dieu mah nebihan nya nebihan supados urang ulah katepaan nya salian ti eta kira-kira aya hal naon deui memang rupina ieu nya ya abdi masih keneh ieu eta perkawis nebihan ieu rupina anu bade didugikeun teh sanes nebihan jalmina rupina nya tapi nebihan sifat-sifatna ataupun tabeatna
saupami urangna misalna nabihan anjeunna atuh rek saha anu rek karobahna kitu nya. Tapi patarosanana anjeunna bade robih henteu. Kadang-kadang kan upami anu sok ngahasut atanapi ngacokeun kitu mah hiji cariosana teh teu tiasa dijagi tina cariosanana. Kumargi kan tadi ngumbar kabohongan, ngawartakeun kabohongan supados naon? Supados ieu silih pasea teh ayeuna upami misalna jalmi upami tos dipasihan tadi kan didoakeun. Dua dipasihan terang langsung. Tapi kadang-kadang upami nu pengacau kieu sanes teu ngimani nya anjeunna tiasa robah tapi kadang-kadang sesah. Sikap ngatebihan teh nya panginten upami tos dua sikap anu tadi masihan terang ngadoakeun torobi. Hijinya jelas sikap nama entong diturutan, ditebihan. Tapi upami kehadiran anjeunna sok ngacokeun wae. Kadang-kadang eta sesah oge. Nah urang rek ngorbankeun rumah tangga, lingkungan atanapi komunitas, atanapi di kantor, atanapi di padamelan. Jadi kulantaran kehadiran anjeunna sok nyayorkeun warta-warta bohong kacau tah eta tadinya tentrem ayem harmonis. Nah ayeuna mah jadi kieu cenah. Anu tadina silihnya ahan nya silih berehan someah ka batur jadi reksak. Tapi kieu ceuk Gusti ge jelema anu samadaya kitu nya. Jelema anu samadaya kitu bakal tigebrus kana liang kubur. Nah jadinya lamun misalna teu robah-robah nya wayahna we eta mah kitu nya. Da eta mah kayang anjeunna. Soalna ngagali kana lobang nyaliranya. Kieu batunya. Nya tiwas lah ngagebrus kana liang kubur tata teh gambaran ceuk kasarna bakal naon sebutna bakal ngagebrus kana liang kubur teh. Ngagali sorangan gitunya cilaka sorangan. Cilaka ku pamola sorangan. Cilaka ku pamola sorangan. Ya teh paribasa mah tamiang meulit kabitis. Upami da abi mah tamiang didamel Suling. layangan. Ya mah boh gawe nya tamiang teh batur mah digieun suling, ya mah dibelitkeun kana bitis. Tama babasan. Mohon. Tah kinten-kinten naon deui anu tiasa dihindarkeun ku urang-urang supados urang henteu janten korban penghasut eta. Tadi kan aya tambihan deui. Panginten kedah ngawengkul letah nya. Supados anjeunna ge teu langkung mahabu. Kitu nya. Ngawengkul eta kumaha Kang? Nya urangna kedah ngajagi ucapan Moal gitu. apaleun mahabu mana. Assalamualaikum. Mahabu naonnya bahasa Indonesiana. Tah langkung mahabu gitu. Mahabu teh Kacida gitulah. aduh naonnya atuh bahasa Indonesiana. Keterlaluan. Keterlaluan Mohon mahabu. di kawitan Kaluwihan. anu ngawengku letah kitu nya. Ngawengku letah supados anjeunna teu ngaraos kasinggung atanapi kumaha nyarios urang ku hikmah sareng mohon ngawengku letah teh janten ka anjeunna ge nya mugi-mugi ku urang doakeun ka Gusti anjeunna tiasa robih gitu. Jadi hartosna urang-urang tetap kedah waspada atos-atos terus ulah ka pangaruh ku anjeunna upami urang ninggal tanda-tandana oh ieu teh leres ieu anu ngareksak kana kaharmonisan di antawis kelompok urang entong nurutan nya Mohon kedah supados tapi tetep tadi mah nyaah nyaah teh ya. nyaah sanes ku ngewa Ceuceup sanes ku mohon ngewa sanes ku ngewa ka jalmina tapi ngewa ku tabeatna. tabeatna nya Tah mahabu teh merajalela. Eta merajalela mahabu. merajalelanya Nya. tah ieu janten tugas urang memang tetep upami urang tos terang kana kaayaan jalma sapotos kitu urang kedah hal-hal anu tadi nu teh waspada. Waspada supados tong aya korban. Leres. Kan korban teh khawatosnya korban janten reksak lah keharmonisan eta. Nah kinten-kinten
Upami memang dina kitab tetah cobi urang aoskeun ku abdi dina Yakobus. Bade di ku abdi Yakobus 3 Diaoskeun nya sok. ayat 5 sareng 6. Iya saya pisan ieu. Pada urang waspada. Sok lah. Abdi ngadangukeun dari pepeureuman. Sok. Dipirig wae atau diaoskeun ya? Dipirig ah. Sok. Enggak. Letah oge nya kitu. Sakitu lembutna. Bet bisa dipake nyombongkeun diri ku perkara-perkara anu galede. Cipta sakumaha gedena leuweung bisa disina kahuruan ku seuneu anu leutik. Ayeuna letah saperti seuneu eta teh dunia kajahatan nu aya dina awak urang. Nyebarkeun racun jahat kana sakujur badan sarta nimbulkeun seuneu di neraka pisan ngahuru kaayaan hirup urang sagemblengna. Tah eta kaayaan manusia teh mang letah tapi tiasa nimbulkeun kakacauan. Ya, janten urang ge memang kedah ngajagi. Hati-hati dengan lidahmu. Lidahmu adalah harimaumu cenanya aya. Leres. Kadang-kadang upami urang ngamuk letah teh wah kumaha. Tapi teu terang aya nu kanyeri ku cariosan urang. Nya. Sumuhun pajanten eta. Urang kedah ningal jalmi-jalmi nu sok pengacau kitu sok biasana ngumbar warta bohong cariosan-cariosanna teu tiasa dikendalikeun nya. Bibir teu diwengku teh. Mohon naon hartos bibir teu diwengku. Bibir teu diwengku. Teu dipageran gitu. Letah teu tulangan. Tah. Sanaos alit tapi tiasa nyilakakeun diri urang. Nya atanapi diri batur oge. Kinten-kinten aya panambih ti Kang Budi sareng Kang Men. Aya wae di dieu mah. Sok. Nyampak. Panaeun bade panutup kumargi ieu urang kedah nutup dipungkas ke. Nya tangtos ayeuna urang teh muji syukur ka Gusti gaduh letah gitu nya. Tapi letah eta oge kumaha urang oge dipaparinkeun ti Gusti teh bebas pada digunakeun naon? Pada digunakeun muji syukur ka Gusti, pada digunakeun jahat nya. Naon teh disebutna teh seukeut leuwih ti pedang, ngagunakeun kajahatan, ngagunakeun nganyeri batur supaya batur teh aya di janten jalmi-jalmi jahat eta mah kumaha urangna. Janten tangtos hikmah Gusti sareng kataatan urang nu mutlak ka Gusti eta nu kedah dicepeng ku urang supados tiasa ngagunakeun letah oge kalayan sae kalayan leres di payeunan Gusti. Gitu. Letah tiasa dianggo ku jalmi anu sok ngacaukeun, tapi letah oge tiasa dianggo ku urang-urang janten ngabereskeun masalah, janten ngaberkahan jalmi nu sanesnya. Gitu. Rumasa ieu urang tutup ayat eta tadi pasal genep ayat 12 dugi ka 15. Mangga. Jelema nu jahat mah jeung kurang ajar ka mana-mana ngan bohong